palingan ngupload teu waras-waras da beak data. Aing mah teh kusan beak data teh. Kudu meuli pulsa ieu. Pak, masih mana tah? Pasti jumpo kan, Pak. Pak, naon? Nah iya kembangan nih. Pan geus diajar tuh. Sir, teuing ieu. Wah, kita kakarage 4 tahun sah. Aya kembangan eta deui eta. Man heueuh. Cek bapak eta lamun boga duit maneh isukan meuli kebon. Belakan kadu. Kita engkena jadi kadu ieu teh, Pak. Hape kadueun eta teh. Loba tuh nya jadi mah. Pangmelikeun heula data Bapak ya. Beak pisan ieu data rek ngupload video ge eueuh. Meuli data naon, Pak? Meuli kuota ieu tah. Kadinya tah ka warung. Sabaraha? Tah anu 100 jadi 105 tah. Tah tuh buruhna tah jajan. Nah buruhna jig teh receh engke dibere, engke dipulangan. Ampun, ting maneh. Ieu pulsana anu 100 datana. 100 eta pan 105. Geuwat Bapak ngupload. Heeh. Karena saukia anjing. Kumanya. Ayo Bapak lain. Teraktif atuh deui wae. Nah ya naon sia? Bapak aing lah ding. Tah meuli kuota euy. Aya nomorna nyaho mana? Terus kumaha tuh? Ya, jadi telepon teh diangkat. Teu aktif. Jing, mun balik deui aing jauh. Kumanya. Lain kan nomor bieu nu ditelepon. Nyaho ding da nomor HP na loba euy. Diisikeun kan ieu teh bisa salah. Ke bapak aing ngamuk. Oh, ulah. Bapak mana mah gede amuk. Kemana dicarekan deui? Kumaha atuh nya ding? Aing teh purun balik deui anjing sejauh. Yeuh, sal. Aing sebagai rekannya. Kumaha? Geus asupkeun kanu aing heula. Anu sia? Heeh. Terus? Heeh, engke lamun sok ayeuna lamun ek diisikeun kanu eta engke bisi salah. Ke diamuk maneh. Aing menghindari amukan. Jadi kanu urangkeun heula sal. Teh kumaha? Ke pindahkeun deui kanu bapa maneh sal. Nya ding. Ya heueuh atuh. Heueuh atuh aing kitu nya. Heueuh, nang. Heueuh apa tuh? Nang. Aya suplen. Aya sal. Sabaraha giga nih? 100 giga. Belum boyo. Heueuh. Pan 100.000-an tuh dah. Iya apa tuh? Heeh, jum. Urang nungguan we di dieu. Nungguan? Heeh. Kemun aya naon mah telepon we. Ya tuh nya. Heeh, dan urang aya paketan ieu ayeuna mah. Heeh, Vin. Heeh. Sakieu ke nya. Heeh, siap. Nah tolol teuing anjing. Nah kumaha kuota dikirimkeun? Emang bisa kuota dikirimkeun deui? Nya henteu goblok. Milik aing ieu mah. Tolol teuing cek aing nya. Nanti sekolah gitu. Tebok teh si anjing dicarekan tang ku bapak sia. Amuk. Aing Indonesia ngomeh HP. Aya dataan soalna aing mah. Puas-puaskeun aing nonton ya film Racin. Asik hadelah begisan aing wae. Pak, geus Pak. Geus naon pan ieu eueuh. Pan tadi diteleponan teh diangkat-angkat kalau memanggil. Nah di teleponan dibejakeun beak data naik kumaha waras di teleponna. Pan nomorna teh nu mana? Kumaha? Anu biasa ya paisa. Pan sabaraha hiji eta teh aya 3 leh. Kumaha tuh can meuli? Geus mana meureun eueuh? Meureun aya. Si Oding naonna? Kuota ngan si Oding. Aya meuli kuota di si Oding maneh mah. Pan nomor bapak mah tadi teu apal ting nu mana jadi di kanu si Odingkeun heula engke tinggal mindahkeun. Ai si Odingna mana tuh? Di ditu tuh nungguan. Teang atuh guat Bapak ngupload video nya burit manten. Teang. Heueuh teang mah kumaha? Ih, aduh. Siap ka meuli. Nawaras dipindahkeun ai kuota. Oding. Pindahkeun kuat ya no aing kotaan karo. Nah pindahkeun kumaha ban? Sok tah. Nah ada kuota mah bisa dipindahkeun. Nah
Iya, kapan tadi cenah bisa? Pan aing tadi ngomong naga pulsa cek aing teh sal. Beli kena pulsa heula. Ulah maneh mah tadi langsung kuota. Kumaha siapa cenah cek sia bisa? Kapan aing tadi ngomong sal, beli kena pulsa heula jadi engke dipindahkeun. Ai kuota pindahkeun aku kumaha? Nah, sia kos nu geblok atuh kan. Aduh, aing. Ulah geblok pisan sia mah bijakeun aing upload video. Teuing tah sisa. Mali teh sia udah gantian ka aing ya. Ayeuna mah aing duit na pan. Engke we aing isuk teh ngajual ieu, ngajual kebon. Sia kitu kunyuk bejakeun aing pusaan. Pan teuing pan tadi ku aing dititah nage meuli pulsa kakak. Aisyah, Kakak diasupkeun kuota tuh Bang tuh. 100 giga. Gantian. Engke ada aya nama eueuh duitna. Sia mah kos budak pisan Faisal tar pancek si Oding tah cenah bisa dipindahkeun. Pulsa eta mah sal nu bisa dipindahkeun pulsa. Kan sia gitulah babal teh sia teh nya. Ya keun aing butuh ieu rek ngupload. Nah jadi ngamuk ka aing tah si Isal carekana. Pan sia kehet aku mah. Pan aing tadi titah meuli nage lain data sal. Pulsa. Cak aing kata rek meuli kuota HD hanteu HD. Geus meuli deui we ya. Tah, gantian disukan Oding. Heeh, kayak kurang digantian. Biasa nomorna anu tah ya. Ieu rahasia edit. Bung. Iya mah ya. Nanti ku maneh wae saling bisa salah deui dia asupkeun manehna. Yang diasupkeun di kanu aing. Kan sia kitu gantian mah. Heeh, Bang isu. Nyuk teh keur mah teh gablek duit aing jari we 2 kali meulina lah. Kayak teh. Sia mah teh eta kumaha. Jadi ngamuk ka aing. Pancek sia tadi waras dipindahkeun. Pan eta mah nu bisa dipindahkeun mah pulsa sal. Geblok pisan sia mah. Asaan geblak itu. Nah, atuh daek mindahkeun ka aing. Iya. Aing bersyukur. Jadi aing waras teh teleponan jeung si Lopiu. Maneh we eta mah nu belegug mah. Berapa kuota bisa dipindahkeun ati raha. Aing panjang-jan ayeuna teh kudu meuli pulsa ngan kayak kudu ngagantian we. Dah. Kayak ngagantian mun geus boga. Eueuh gitu. Aduh, aing mah mau atuh salon tadi itu geuning minah. Sah, bantuan minahkeun salon tah sagedeuk. Nu mana, Pak? Tata. Lah, gede pisan atuh. Geuat-geuat burit ya. Mangka ditukeun tuh pan mobilan kayak keluar. Pak, kalian yang kieu sagedeuk. Sagedeuk. Aduh, maneh kita nganjal kieu we meni hayang kieu heula. Udah bila teh kehet. Ding. Soal ditetean ku bapak aing. Naon? Titah manggulan salon tuh. Ngajis teuing bareurat kitu salon ge. Diburu aja gocap. Nu bener. Diburu anjing tuh. Si butuh jeung meuli udud mah. Kalau gitu, Di mana ka mana? bedakeun aing mah kawan mula gitu ya. Oh, heueuh ka anjing. Anjing lembok lah. Aing ulin heula. Spesial ka mana nih? Ka warung cenah. Oh, bantuan mau salon atuh kan itu tuh. Pindah-pindahkeun. Oh, ayo. Mana yang nanti gigir tuh? Nah, kita. Gigir tuh aja liangan. Motorna Oding tuh, pindahkan heula. Tuh kabelan ditukun tuh heula tuh. Nah. Sok. Sing Angkat atuh. berat, Bang. Sok atuh lah itu. Aduh, suka aja. Nah, aya naon atuh? Sia kehe atuh asa dikitukeun sia mah. Nah, ada nu aing geus bener.
Didinya we nya kelana teu balik. Makasan dikejeratkeun sianya. Digejeratkeun kumaha digejeratkeun ku sorangan, digejeratkeun ka aing. Sok angkat, angkeun. Ketik deui. Sia suku aing Bah lebay. Sok angkat atuh. sok. Cing berat pisan atuh. Kira. Hah. Awak we jangkung badag. Eta naga eueuhan. Gandeng kehead sia teh pan berat ya teh. Senahna awak jeung badag sia ge beke. Aing peke ge aya tanagaan. Geus loloba cumulah kuat. Keleumpang atuh. Bang, geusnya Nah geus kumaha dua deui sia teh kagok-kagok. aing teu ka ieu Bang. Teu wani aing lah. Tuan ini naon? Gocap mah teu wani aing. Bareurat. Gocap naon kehead? Napan cek si Isal tadi cenah di buruhana gocap. Nasahan we muruhan kehead? Da aing teh ngomong-ngomong buruh. Jadi aing mau di buruhana. Nah tuh buruh nama engkewe ngopi udut nah. Teu harayang teuing aing mangguan saon saberat-berat teu sudi teuing aing teh di buruhan malah. Aduh siapa duitna sia cumur. Nah si Faisal kalah kan jika di buruhan kabatur si babal di titah teh. Aduh kaludna si babal. Nah isi aku mah apa Isal? Naon nih? Cenah di buruhan goblok. Kumaha? Kakak di amuk aing. Tung kewe udah ngopi jeung aing di dinya. Sian najis anjing lah. Iya. Jenting mantok aing. Eh? Ya, mau percaya dikasih aing. Lebok ah. Sia. Si kehead ada resep pisan. Beres Pak. Beres-beres ket sia di titah teh sekarang sok angkat ya dua nana. Nanya kene Pak. Nya aya tuh kakak minta batur atuh. Sok. Banding beres. Sekarang resep pisan atuh. Berat. Aduh. Siapa Isa? Iki mau bukan atuh kemauan Pak. Gewat na pira ku si Oding kadugalan maneh eta. Sok atuh. Resep bisa. Tak kieu leungeunna sing pas. Hop. Sia kabina-bina teuingnya. Berat ah. Ampun. Berat banget teh sanggup Pak. Awak we sia jang korang kehet teh nya. Bas.